Barang siapa yang ingin mencari akhirat dengan ilmunya. Waman aradahuma, siapa yang ingin mencari dunia akhirat, sukses yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan permintaan kita fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, maka dengan ilmu. Nah, maka para wargi sadayana, barulah ilmu kudu didasarakeun naon. Teruskeun ayat nu tadi, iqra teh kudu bismi rabbik. Iqra teh kudu dengan dasar iman. Naon aya bismi rabbik teh? Dengan atas nama Tuhanmu. Singkatkeun we dengan atas nama Allah gitu. Jadi genah Pak, lamun maca segala sesuatu atau kita memahami segala sesuatu, mencari sesuatu yang tidak tadinya kita tidak tahu, untuk berusaha untuk menjadi tahu, tapi dasarna iman aya naon? Aya dasar. Insyaallah. Najan ilmu ekonomina tinggi tapi dasarana iman. Palawargi sadayana Nah, jadi palawargi sadayana bismi rabbik itu adalah mengatasnamakan segala sesuatu hal yang dicari di dalam kehidupan atas nama Allah. Maka lisan ge Pak, lisan urang dina aktivitas paling ibadah anu paling naona, bukan paling rendah itulah, ibadah anu paling ringan gitu. Dina lisan urang, dina aktivitas selalu membawa atas nama Allah dengan bismillah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Urang pada angkat bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbik. Jadi ikro nu tadi maca neangan urang sadayana perkara ilmu di dunia wae naon perkarana atas dasarna dengan bismi rabbik. Apa bismi rabbik? Dalam kurung iman. Palawargi sadayana ilmu luhur, iman teu aya punten. Maka ayat anu pangheulana ku Allah dimuliakeun jeung diangkat martabat teh anu disebutna iman heula Pak. Yarfa'illahul ladzina amanu, yarfa'illah bakal mengangkat derajat martabatna Allah Subhanahu wa taala saha yaitu amanu jalma anu iman minkum diantara ranjeun walladzina utul ilma kakarak jalma nu dibere ilmu. Jadi ilmu anu terbimbing, ilmu nu terarah teh dasarna ku keimanan.